Matak Siti Aisyah mah lamun barang bere teh sok miwarang bujangna tuturkeun ka mana lompatna engke bisi di jalan ngomong tuluy di jalan teh Gusti ieu nu masihan muga-muga sing dijembarkeun rezekina sing dipanjangkeun yuswana engke ucapan eta nu di perjalanan teh disetorkeun ka Siti Aisyah deui ngomong naon tadi anu dibere tadi teh nyarita kieu sing dipanjangkeun umur sing dijebarkeun rezeki langsung ku anjeunna diucapkeun deui keur ngambandingkeun doa itu maka ku anjeun dibandingkeun ku doa deui supaya ganjaran barang bere weuteuh urang pan lain sok mental ya ari barang bere ka batur eta kahalusan ari urang ngadoakeun batur kahalusan lain sarua eta ngadoa teh kahalusan bisa jadi kahalusan urang nu mangrupa barang bere ternyata saimbang jeung doa ti ditu anu mangrupa naon doa teh ka urang tungtuna ganjaran sedekah teh eueuh da urang geus dibere imbang ku doa eta tak minimal teh ina mun barang bere kieu eta mah tara daek ngadoa teh hayang bereuna ge tah kitu piceun terus naon lamun urang barang bere sok minta doa kanu tinu ieuna piceun nu kitu teh lamun itu ternyata ngadoa hareupeun urang buru-buru balikeun di ku urang cik makna teh ya moga-moga sing dijembarkeun rezekina mak ge sing dijembarkeun rezekina Bibil Mustafa